Loh, nah itu budak Badung segala pan lega i jalan teh tingali. Oluh, astagfirullahaladzim. Sorry dawala, sorry. Dekat tawis kukuring, sorry dawala. Dedeh teuing. Dewek teh itu ya perlu le. Rek naon itu akad teh rusuh teuing itu ha? Dewek teh rek ieu simulasi mengajar dulu. Dewek teh itu ayeuna teh dieu dewek ayeuna teh rek jadi guru dulu. Nu bener gitu, sok atuh cing semangat teh. Sok. Hayu dawala, sok atuh kanya. Healing si dawala. Aduh, nah eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun sim kuring cepot. Nah, kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah mugia daramang sadayana nya. Nah, sim kuring dina danget ayeuna teh bade ngawanohkeun sareng ngajentrekeun tur maparing contoh dina pangajaran basa Sunda ngeunaan pupuh. Nah, cik manawi aya nu uninga ieu ari pupuh teh naon ieu teh? Naonnya? Nah, upami acan uninga urang jentrekeun ku Kang Cepot. Tah, ari pupuh nasorangan hartina teh nyaeta bentuk puisi tradisional Jawa, Sunda jeung Bali. Tapi upama nilik dina pupuh Sunda hartina teh nyaeta bentuk puisi tradisional anu aya di tataran Sunda atawa di Jawa Barat. Gitu bisa oge disebut nate atau katelah nate disebut tembak. Tah, aya oge ieu nu netelakeun yen pupuh teh mangrupa aturan atawa ugeran pikeun nyieun dangding atawa nyieun lagu. Tah, ai ugeranna teh kumaha cenah? Ugeranna teh ngagunakeun guru lagu jeung guru wilangan. Naon cenah guru lagu teh Kang Cepot? Nah, ari guru lagu teh hartina sorak vokal anu aya dina tungtung padalisan atawa tungtung baris mun di urang mah. Kitu. Tah, ai guru wilangan teh naon cenah Kang Cepot? Ari guru wilangan teh cenah hartina jumlah ngang dina setiap padalisan. Ngang teh upami dina basa Indonesia mah suku kata. Nah, di urang ieu nya dina sastra Sunda pupuh teh kabagi jadi 17 rupa. Uluh cenah ni loba batik Kang Cepot. Nya tuh loba piliheun. Alah, dah cenah 17 rupa pupuh teh naon wae cenah Kang Cepot. Nu kahiji ieu nya aya asmarandana, aya pupuh balakbak, aya dangdang gula, durma, gambuh, gurisa, juru demung, kinanti ladrang lambang, magatruk, mas kumambang, mijil, pangkur, pucung, sinom, jeung wirangrong. Walah seueurnya Kang Cepot. Tah, dina 17 pupuh anu tadi dibagi deui jadi 2 wanda tetapi 2 bentuk palawargi. Nah, anu kahiji teh disebutna teh Sekar Ageng. Wanda Sekar Ageng anu kahiji teh. Anu kadua nyaeta Sekar Alit. Wanda Sekar Alit eta nu kadua nanya. Nah, ari Sekar Ageng teh naon wae Mang Cepot cenah pupuhna. Tah, dina Sekar Ageng teh aya 4 pupuh. Anu kahiji aya kinanti, anu kadua aya sinom, anu katilu aya asmarandana, jeung nu kaopat aya dangdang gula. Atuh ari Sekar Alitna naon wae teteh Mang Cepot cenah. Nah, dina Sekar Alit marada seueur palawargi sesa tinu 4 nu tadi dina Sekar Ageng. Dina Sekar Alit teh aya 13 pupuh, di antarana aya balakbak, durma, gambuh, gurisa, juru demung, ladrang, lambang, magatruk, mas kumambang, mijil, pangkur, pucung, jeung wirangrong. Tah kitu. Aduh, eungap euy. Tah, ayeuna Mang Cepot bade nyontoan.
salah sahiji moal sadaya nada seueur teuing sadaya namanya. Ngan aya hiji salah sahiji dina pupuh Sekar Agengnya anu bade dicontohan ku Mang Cepot teh. Tah pupuh naon cenah? Nyaeta pupuh Sinom. Dah pupuh Sinom teh miboga guru lagu jeung guru wilangan. Naon wae cenah Mang Cepot guru lagu jeung guru wilangan anak. Tadi dia teh aya hiji dua tilu opat lima genep tujuh dalapan salapan aya salapan padalisan atau salapan baris. Anu padalisan anu kahiji nyaeta miboga guru lagu jeung guru wilangan teh 8A. Guru lagu na A, guru wilangan na aya 8 suku kecap gitunya gitu. Tah padalisan anu kadua nyata 8I. Tah ieu mah I mah tungtungna. Tah padalisan anu katilu 8A sarua jeung anu kahiji. Terus aya anu kaopat, padalisan kaopat teh nyata 8I. Padalisan anu kalima 7I, padalisan anu kagenep 8U, padalisan anu ka-7 7A, padalisan anu ka-8 8I, padalisan anu pamungkas anu ka-8 nyata 12A. Kitu palawargi. Tah saparantos urang terang atanapi uninga kana naon anu disebat pupuh Sinom sareng guru lagu jeung guru wilanganana. Tah ayeuna urang cobi urang damelnya guru naon teh Sinomna palawargi. Alah cik urang tinggal ieu digigir kuring digigir Kang Cepot tinggal. Geuning parantos aya ieu nya pupuh Sinom tah cobi urang baca heula biasa we baca biasa. Padalisan anu kahiji tah nyutat riwayat baheula. Wah bener hade kieu duh. Terus nu kadua nyungsi lalakon bihari. Nah terus kenunya wayang nu ngandung perlambang warisan ti para wali natrat nepi kiwari dipupusti tur dijungjung di rumah tur diraksa sangkan jadi ajen diri kabengharan warisan karuhun urang. Dah gitu palawargi cenah. Saparantos terang tatanepi uninga ieu kana pupuh Sinom anu ieu rumpakana. Nah ayeuna urang cobi lagukeun nya. Tah ku Kang Cepot bakal contohan kumaha ngalagukeunana sareng kumaha ari pupuh Sinom teh lagamna atanapi haleuangna nya. Hayu. Nyutat riwayat baheula nyungsi lalakon bihari wayang nu ngandung perlambang warisan ti para wali natrat nepi kiwari dipupusti tur dijungjung di rumah tur diraksa sangkan jadi ajen diri kabengharan warisan karuhun urang.
Hatur nuhun.